Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios si Endul Jawara Olokejo. Di dongeng teh karangan mang nyaliranya sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu setia manco kadongeng mang di manoy ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Keun urang tunda ngeunaan si Endul, ayeuna mah urang caturkeun deui kirintung saparakan ca. Maranehana ti kebat we marulang kaleuweung sabeurit. Bari mawa hate anu hanjelu, usahana teh cenah geus gagal deui. Harta karun teh lahapur, teteh lageun geus aya si Endul deui wae anu ngahalang-halang. Eta jalma teh cenah aya ku apal wae kana pagawean jahatna. Basa geus tepi ka leuweung sabeurit. Kilintung teh pada ngagugulung lantaran kayana teh maneh ripuh daya tak utah-utahan wae. Ting kunaon atuh nah gara-gara disuruduk beteungna ku si Endul atawa gara-gara sungutna teh cenah dibanyur ku Ciki Ih Bagong teh ya. Beureunan bisa jadi masih keneh karasa sarbel. Da eta we atuh sapeuting teh kilintung teh hanteu bisa sare. Kumaha ngubarana nanya euy. Kilintung teh. Alah ngan utah-utahan wae teh. Dawek mah geuleuh urusan ge puguh. Alah nya bingung kumaha atuh ngubaranana ieu teh. Nakunaon atuh kilintung teh? Moal kitu gara-gara disuruduk beteungna ku si Endul. Oh nya bisa jadi tapi da henteu nyeri cenah beteungna ieu mah. Ngan sarebel euy. Ari sarebel mah bisa wae meureun teu payaan da kilintung teh. Heueuh atuh da sahanu teu geuleuh atuh. Ciki Ih Bagong ka inum. Aya ku lenger tah si kurang ajar teh si Endul. Oh ya. Tuna isukuna euy urang kubaran. Urang neangan buah ngora we lah. Jeung buah-buahan we sejenna. Urang bere rujak sugan we ngarah teh sarbel teuing. Nya bener isukan mah urang nyieun rujak we lah. Urang bere rujak sugan we atuh kilintung teh cager. Bener bener. Ayeuna mah urang hees euy. Beung kilintung ge geus bisa sare tuh. Si Galing jeung si Asmo telepon kitu di anak buah anu sejenna ditupat tinggal lerwe ditepas. Ngemitan kilintung anu geus bisa sare ayeuna mah. Wan Cipeuting geus maju ka janarinakeun. Kayaan di pileuweungan sepi cembling ukur kadenge we sora-sora satu peuting anu reang disarada patarik-tarik jeung pada baturna. Caturkeun disuki-suki keneh. Kilintung teh geus lilir tina sarena bari kitu deui we. Gerak-gerok kana kempuahna kayana teh maneh ripuh. Aduh. Aja kau kencai loh. Alah. Syarapa kieu dawek teh. Kayak gitu tong. Cokot gancang cai inum euy. Karunya tuh kilintung tuh. Bisi utah-utahan deui. Enya Kang, teu antosan sakedap. Si Otong gura kitu we manehna teh rek nyokot cai nginum jang kilintung. Sedengkeun ari si Galing jeung si Asmo mah badami we. Kumaha cenah lamun urang teh neangan ubar. Urang tawaran we euy. Urang bere rujak kilintung teh ngarah teu sarbel teuing Asmo. Nya bener. Sok atuh geus sia tawaran ka itu deuleu Galing. Kitu urang rek nyieun rujak supaya kilintung teh henteu sarbel. Oh kedaguan sakedeung atuh. Tutu enak keur dibere nginum lah euy. Kilintung teh nginum maneh ngalaktik geus kitu masih Galing teh nyambeureukeun. Bari pok terus sacarita ditujukeun ka kilintung. Masih kena sarbel teh Ki. Galing. Dah dewek teh mani kieu ripuh euy.
Siapa teu kuat. Elah, yang utawa Kumaha saupami nuang rujak ki supados teu sabating. Keun abdi jeung si Asma bade ngadamel rujak we teh. Nah kersa kilintung teh nuangna. Benar. Alah, keun bae suki-suki keneh geje ka itu. Nyen rujak euy. Dari kana sangu macan ayang gitu. Nyambang ngekiki antu segerap. Keun abdi jeung si Asma rek nyen rujak lah. Tapi kinin kitana kilintung teh hoyong rujak naon. Nah rujak buah ngora. Nah rujak kadongrong ngan lebih dicampur ku nu sanesna. Sapertos dicampuran ku siki mahoni. Pon kitu deui jame ngora tah kitu. Nah, ari sia kabina-bina teuing sia galing. Montong dicampuran ku jambe ngora jeung siki mahoni sagarupa. Kapan jambe ngora mah jang panganten anyar euy. Supaya teu babari utah. Pon kitu deui mahoni jang budak ngaraeureun nyusul lain eureun utah beleguk. Mangga moal atuh ki mah. Moal dicampuran ku jambe ngora pon kitu di sika mahoni. Tapi ari kadongrong mangga ge pangintennya. Teu naon make kadongrong mah euy. Ari eta sikina ki nah bade diteleg ku aki. Sugan we atuh ari neleg siki kadongrong mah. Sabana teh leungit ki lah. Syomon, podaran we aing teh sia galing. Nah, ari sia kabina-bina teuing. Moal cager atuh kuna lagi siki kadongrong mah. Mangga ka itu jieunkeun rujak. Anu ngeunah sia euy. Si galing teh atuh gera-giru ninggalkeun kamar geus kitu mah. Ngajakan anak buah anu sejenna pikeun nyiar buah-buahan arek nyieun rujak we. Teu kacaturkeun keur nyiar buah-buahanana. Kiwari teh rujak teh geus dijieunkeun laju dibikeun ku si kahaling. Mangga jangakeun ki. Geura tuang ieu rujak teh Alah dijamin seger buku ke. Nyacikan ka dieu keun euy galing. Rujak teh dibikeun ku si galing. Geus kitu mah ditampanan ku kilintung, rujak teh diicip-icip heula we. Alah, kumaha ki? Nah, raos rujak teh. Hahaha, pokona mah pasti seger lah. Sebal teh tangtos bakal leungit. Rada teh sebal teuing ayeuna mah euy. Ngeunah ya rujak teh. Ya syukur we ari parantos teh sebal teuing mah ki. Ngan galing teh penasaran ieu teh. Nah kunaon atuh kilintung teh bat sebal. Nah aki teh masih keneh karaos. Sumuhun parantos nginum ciki bagong teh. Kilintung anu keur jongjon ngadarujak teh handene mahalan kalakap porolo dewe utah. Da eta meureun asa diingetan. Kurang anyar sia galing sia teh. Capet si galing teh ditampiling atuh mani ngabangkieun. Alah, kunaon dari kilintung? Nah teu raos teh rujak teh. Lain teu raos sia kurang ajar. Nah, ari sia ku balagok ingetan deui aing kana ciki bagong nu kainum ku dewek deuleu. Ampun ki ampun. Sumuhun punten. Nyakeun ke moal disaurkeun di eta lah. Ciki eta. Keun layeuna mah lah. Abi bade milarian tapi bae atuh ki. Supados aki teh ngadamang. Alah, punten sekali dipunten ki. Alah, punten. Si galing teh meni acong-acongan laju he kuda kiru ninggalkeun eta kamar rasieun atuh meureunan kilintung teh ngamuk. Si galing anu geus aya di luar laju he ngabejakeun kajadian nu geus karanapan di jero kamar ka si Asmo. Puguh we atuh si Asmo basa ngadenge katerangan teh si galing sarupa kitu ngeunaan kilintung anu ngadahar rujak mimiti nama cenah ngeunah seger. Ngan bae basa diingetan ngeunaan ciki bagong anu kainum. Borolo dewe utah di bae. Si Asmo teh mani akaya-akayan atuh nyeung sirikeun. Tetela geuning cenah. Kilintung teh jaduk karaman maung hideung teu payaan pisan. Alah atuna sia balagug sia galing. Bet ingatan deui ngeunaan ciki bagong. Puguh kapan jaduk urang teh teu payaan kitu. Sugan teh euy moal utah deui lah. Alah untung we dewek kaburu ngejat. Lamun teh kebayang dewek teh disiksa ku kilintung. Manggeus euy. Ayeuna mah leuwih hade urang neangan tabib. Da puguh ari tabib mah meureun leuwih nyaho kana ubarna euy. Naon pi ubareunana pikeun ngubaran. Kilintung. Da eta tuh euy. Kawas nu nyiram euy lah. Nya puguh ge. Kilintung teh kawas anu keur nyiram euy.
Keun we alah dewek anu bakal init neangan ubar mah. Kabeneran kapan dewek teh wawuh jeung babah pecun teh euy. Oh eta euy bener. Ah asuh ka itu sia guru-guru. Teang eta babah pecun atawa minta ubarna kitu. Ngubaran Kilintung anu weureu ku Cikih Bagong. Nya daguan we maneh mah di dieu euy. Keun dewek rek minta ubar. Cek si Asma bari gura-giru mana nama ngaleos arek nepungan si babah pecun. Teu kacaturkeun di jalana. Si Asma teh geus tepi ka pademukan si babah. Barang datangi laju we ngabejakeun maksudna. Datang ka dieu teh rek minta ubar ieu teh babah. Puguh ge kuring teh boga dunungan gering ayeuna teh utah-utahan bae. Olo. Naon atuh anu karasa? Cenah mah sarebel babah. Eta dunungan kuring teh. Nya sabel pokona mah utah-utahan. Jadi uku saraba unggul. Nah, henteu bari mico. Teu babah teu bari miceun. Pokona mah sarebel wungkul we eta teh utah-utahan wungkul. Puguh ge lantaran mah eta tas nginum Cikih Bagong. Nya jika nama weureu ku Cikih Bagong eta teh babah. Babah pecun teh mali ngahuleng sakadapan mah. Asa ku aneh cenah atuh Cikih Bagong beuti inum sagarupa. Hayya. Moal eda. Abot nginum Cikih Bagong sagarupa. Lamun hayang mabok mah lain ku Cikih Bagong. Ih, lain ngahajakeun nginum Cikih Bagong hayang mabok babah. Tapi buguh ge ka inum da teu kahaja. Aya nu ngajailan kadunungan kuring teh nyaeta ku si Senul, ku si Penul tah si buta kurang ajar. Jadi aya nu ngajaila. Bener aya nu ngajailan tah kitu babah. Sok atuh, ya kuring mengen ta ubarna sugan we babah mah aya ubarna lah. Aya, da kawan sakedeug. Cek si babah bari ngoloyong ka kamarna. Tekung sila geus torojo deui bari mawa ubar. Eta ramuan teh barupakeun bel, laju dibikeun ka si Asma. Iya. Ieu inumkeun ka dunungan maneh. Nya nuhun babah ditampi ya. Mudah-mudahan we atuh dunungan kuring teh gancang cager ari geus dibere ieu ubar mah. Sabaraha babah? Saidona bae kumaha maneh. Nya atuh ari kitu mah nuhun ya bah lumayan ya. Cek si Asma song mikeun duit. Geus kitu mah laju pamitan gura-giru bener teh balik arek balik deui ka leuweung sabeulit. Eta ubar teh arek dibikeun ka Kilintung. Teka caturkeun di jalana si Asma teh geus tepi dewe ka leuweung sabeulit. Laju eta ubar teh dibikeun ka Kilintung. Mangga geura leueut ieu teh Ki memanawian atuh. Ieu ubar teh ti babah pecun ieu teh. Supados teh sabal teuing. Supados teh utah-utahan deui ayeuna mah. Sok peh teh dibikeun ka Kilintung gap atuh ditampanan. Laju diulak ilik ku Kilintung. Teteh lah eta peh teh mani baruleud kawas. Tai eme cenah. Benar ieu teh ubar ti babah pecun si Asma. Nah geuning jika tai eme dulu. Ih, ari aki nyalaras atuh eta teh ubar. Ti babah pecun sanes tai embe. Mangga geura leueut. Mudah-mudahan we atuh Kilintung teh enggak damang. Sukan atuh ganjang jager. Kai itu mawa cai deuleuy. Mangga. Ke antos sakedap atuh Ki. Si Asma teh gura-giru we teh talang ke mana teh nyokot cai geus kitu mah diwadahan kana batok. Tekung selang geus jo deui bari mikeun eta cai dina batok laju diasongkeun ka Kilintung gap ditampanan. Atuh eta ubar teh anu sagede-gede tai maya teh laju diinum. Kumaha Ki? Raoseun ayeuna mah. Teteh ala geuning ieu pel teh amis euy. Dewek teh saraba teuing. Mudah-mudahan we atuh ganjang jager. Sabada dirarasakeun teteh lah ayeuna mah. Geus teu karasa saraba teuing atuh Kilintung teh. Samalahan mah geus hayangeun dahar. Si Asma teh gura-giru we nita si Otong. Pikeun nyayogikeun dahareun anu ngareunah. Tekung sila dahareun teh geus ngabaharak. Atuh Kilintung teh kiwari mah bener we.
Taek dahar maningalimut. Beres dahar kelepus udud nikmat nakar. Bari di lelacoanan ku anak kebuana. Si Kaling, si Asmo, si Otong jeung anu sejanan teh bunga. Lantaran jaduk nanti kiwari manggis maju kacager. Malahan manggis ngajakan ngobrol sagarupa. Geus teu sarapa lain nama teteh lah eta ubar teh mati heuy Asmo. Ya syukur we atuh Ki ari parantos damang mah. Ubar ti Bapa Pecun teh atuh mati. Oh nya Ki ngering bingal lah. Ari kilintung parantos damang deui mah. Oh nya memang dewek teh ayeuna mah geus cager euy. Tapi kayana hate dewek teh masih kene zumpeg. Oh masih kene hanjalo. Lain bunga. Lantaran harta karun teh lapur teh jadi kepemilik. Gara-gara si Senua si kurang ajar tah. Sumuhun Ki gara-gara si pentil buta tah. Usaha urang teh gagal. Kumaha atuh salajengna rarancang urang teh? Tetep euy urang teh kudu nareka kudu ikhtiar. Pikeun nyokot eta harta karun. Dari antina mah pikeun asup ka jero gua urang teh geus apal. Nyata ku Cikih Bagong. Teu sadar kilintung teh bet nyebutkeun di Cikih Bagong atuh inget deui wae kana eta Cikih Bagong karasa saraba deui. Alah. Ya, nah aing teh bet nyebutkeun Cikih eta Bagong. Mana ubar tadi euy. Gancang urang hidung deui ku dewek. Alah, nah atuh ari akibat nyebatkeun di Cikih Bagong. Tah, ieu ubarna sok geura dileueut deui Ki. Atuh gura kiru we. Pea ti Bapa Pecun teh laju diinum deui ku kilintung. Beueur kahay geus nginum pel eta mah henteu saraba. Ngan jadi kinggiapeun lamun disebutkeun Cikih Bagong inggis we. Kahudang deui sarabana teh. Atuh kilintung jeung anak buahna teh handeu wani nyamit-nyamit Cikih Bagong deui. Halah. Geus ngeunah deui ayeuna mah euy. Halah. Geus teu saraba. Tah kitu euy urang teh kudu tetep nareka euy. Pikeun nyokot eta harta karun. Ngan bae tetep urang teh kudu bisa nyingkirkeun heula si Senua anu jadi panghalang saela ieu. Oh nya Ki, satungtung si nul hirup mah usaha urang teh pasti bakal gagal. Tingku naon teh jelema teh bet apal wae kana pagawean urang. Oh, buku kedawek teh ngarti aneh tah jelema teh. Bet aya kunyah bae kana pagawean urang. Buah lain jelema si kurang ajar teh. Tapi kan ulah leutik teh. Sapira oge nya ngeupan jalma sasiki. Urang neangan akal we euy tareka anu hade. Jeung dipiraku urang nu sakirobana. Lamun tetep bakal teu mampu pikeun ngungkuran si Senua. Oh nya tuh Ki, sapira aku kawan urang teh lobaan ieu teh. Ajan si Senua gagal sakti oge arik dihurup ku lobaan mah sapira ku bet menang. Pasti awal akhir mah si Senua teh bakal kojor. Tapi sok sanajan jumlah urang teh loba. Urang teh bisa gagabah euy kapan geus kasaksian si Senua teh pangartina. Oh, jauh tina pasangkaan nu kabang bisa anu luar biasa. Tah, urang teh kudu nyusun di rancang anu hade. Mun bisa mah eta si Senua teh kudu direka perdaya we euy kumaha carana nya. Nya satuju Ki kudu nyieun reka perdaya tah. Si Senua teh ulah dilawanan ku tanaga, tapi kudu dilawanan ku uteuk. Oh, tak gitu tapi kumaha? Nya Ki kapan pasti eta si Senua teh bakal cicing di pasir loa. Ngajagaan eta guha. Moal ka mana-mana da jeung deui sorangan da si kurang ajar teh. Ah, kumaha lamun urang teh ngutus jelema we atuh anu pura-pura we nyaba ka eta pasir loa supaya eta si buta teh henteu curiga. Ku kituna urang ge kudu minang sadaya we. Oh ka jalma sejen tah kitu. Coba jelaskeun anu cendre si Asmo. Oh, bener. Urang teh kudu ngutus jelema we anu sakirana henteu dicuriga ku si Senua. Ngan bae arek dikumakeun. Kapan sih dek lamun rek dipayahan mah eta si kurang ajar teh lain bantrak-bantrakeun. Tuh bisa ditaragal. Ih, sanes bade ditaragal. Tapi ku sacara lemes bogoge ieu mah Ki carana teh. Sumuhun urang teh kudu mindang sadaya we ka jalma sejen.
pikeun pura-pura kasasar we ka eta pasir loa. Tuluy sina mere kahakanan we kasih buta. Datang tu eta jelema teh resep barang hakan. Sina diracun we tah kitu Ki. Oh, bener pinter Jasmo. Wajar saja niwati nyieun reka berdaya. Eta si Sanua teh leuwih hade urang racun. Ngan ke kira-kira nah rek nita sadeuleuh. Nah, ya jalma nu bisa dipercaya. Jeung deui moal dicuriga. Ih, nya gampang atuh Ki, urang miwarang urang lembur we. Urang ancam tah jalema teh kudu daek nurut kana parentah urang. Pikeun ngajalankeun rancang urang. Sumun Ki lah. Satuju abi ge. Saya nama urang milari we urang lembur. Urang ancam, sina daekeun ngajalankeun rancang urang. Da pasti daekeun atuh sarieun. Ari diancam mah. Bener. Ge dewek hayang nyao. Kumaha dena euy nah. Ku awewe apa ku lalaki anu sakirana moal dicuriga ku si Sanua. Najan eta jalma teh balagu. Tapi kabeung-kabeung masuk pinter sia. Inggis dewek mah Sanua teh curiga. Enya tadi nama abdi teh bade mibarang awewe. Tapi lamun awewe kukulamperengan ka pasir loa, pasti si Sanua ge bakal curiga. Nah, cenah meureun aya awewe bat kukulamperengan ka pasir loa sagala rupa harek nahaon. Tah hade nama urang miwarang lalaki we atuh Ki. Eta lalaki teh urang piwarang we sina pura-pura tukang lahang lah. Kapan ari nyaba ka pasir loa teh pura-pura nama keur neangan eta we tangkal kaung. Keur nyadap tah kitu. Tah bener asup akal gitu mah. Si Sanua ke mah curigaeun. Bener. Leuwih hade nita lalaki anu pura-pura jadi tukang lahang. Nya rezeki ku cara kitu si Sanua teh mah curiga. Jadi gampang ari geus kitu mah. Jika mere racun we lah. Nah arek tina lahang, nah arek tina dahareun. Pokona mah eta si lalaki teh sina ngadeukeutan ka si Sanua. Pura-pura namanya gitu kasasar atawa rek milu reureuh we. Bari jengkeh sina nawareun dahareun atawa mere lahang. Pasti si Sanua teh bakal haripeut kapanan gampang Ki. Geus kabayang we eta pasti si Sanua teh bakal ngajar-ajar. Gitu cenah rarancangna teh. Atuh gancangna carita si Asmo jeung si Galing teh ini tuh kapi lemburan. Manehna nek neangan jalma urang lembur anu sakirana payus jeung pantes. Bari jeung bisa dipercaya pikeun ngajalankeun rarancangna. Si Asmo jeung si Galing nu kiwari geus aya di sisi lembur kabeneran. Aya saurang lalaki anu tas mulang ti leuweung meureunna tas ngalah sulu. Taju we dipegatan, cung jereng ari teh baring ngalugas kobang. Puguh we atur si Mamang teh mani reuwas. Lantaran jelas di hareup teh aya jalma jahat anu arek ngakalakeun. Basa arek lumpat teh kanyahoan. Seseukeut kobang teh geus diantelkeun kana beungna. Montong lumpat cek kurang ngajar. Nah teh saha? Ada naon? Kuring matas ngalah suluh. Hei, ulah dibega. Dewek marahin arek ngabega. Tapi arek mere pagawean ka sia. Sangaran sia teh. Nah pada malah naon kitu. Hai mani yang sienan kita lepaskan heula tuh. Ulah diantelkeun eta bogoang teh. Kumaha lamun ngagerese? Ya gobang kuda wek bakal dilesotkeun. Anu lumpat sia. Ya moal. Nah bade pasihan pada malah naon. Yoi, dewek teh boga musuh. Eta musuh teh cicingna di pasir loa euy. Kumaneh teh kudu diracun. Jadi wayana maneh teh kudu pura-pura jadi tukang lahang anu kasasar ka eta pasir. Laju tepungan eta jalma terus bere racun. Tak kitu. Nya alim atuh. Ari kedah ngaracun mah tang tos bakamayahan. Ulah coba-coba ngalawan sia. Lamun teu daek sia bakal dikejaran teh nyaho ka dewek duaan. Yo. Dewek teh si Galing jeung si Asmo anggota Karaman Maung Hideung. Basa disebutkeun Karaman Maung Hideung. Eta urang lembur anu nelahna Mang Ojo teh mani reuwas atuh. Awakna mani ngadek-dek beungeutna mani sepah.
Pantaran geus kasohor eta karaman teh kejem jeung teleungeus. Sakomo manehna teh kiwari teh sasat dipaksa kudu nurut kana kahayangna. Sok sanajan eta parentah teh kudu maehan jalma. Lamun ditolak teh tangtu bakal cilaka. Untung kalah ka ngahulang sia barjeng jika nu sieun. Udah weke moal dikocoran sia teh deuleu mamang. Tapi mamang kudu daek nurut kana parentah. Keke can nyebutkeun ngaran di teh di saha sia teh. Ngaran mamang teh Ojo. Alah, muhun Aden. Mangga, tanpa nuhun mamang teh ulah ditandasa. Enten mamang teh kedah ngaracun. Hanya ngaracun saha tuh. Syukur daek mah euy. Kudu ngaracun jalma nu ngaran teh Sinul Pasir Loa. Pangawakan teh keneut, udayut. Lah gampang neangan oge pokona mah. Kumaha sanggup? Ya, mangga. Iraha kitu Aden. Ayeuna miluh heula we jeung dawek euy. Anomat ulah wani-wani ngalawan sia. Ya, mangga. Mang Ojo teh kapaksa we kudu nurut kana kahayangna si Galing jeung si Asmu. Harita daek milu diacakan ku si Galing jeung si Asmu. Pikeun ngajugjug leuweung sabeulit euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Enu jawara olok ka jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya pratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang sagalan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.